deui sareng aluran sadaya di Masjid Agung Kulon Progo. di dieu arurang menuju istirahat jam 1. Alurang bade ngalanjutkeun perjalanan jam berapa? Jam 4. Jam 4. Dia arurang biasa dilancarkeun Dina perjalananna dugi ka tujuan. teras semoga dilindungi ku Allah oge. Amin. Atas heula dugi dieu Tepang deui sareng arurang di tempat anu sanesna. Dadah. Dadah. Nah, ini ini. Tahu nanti ini. Bedang tentang suara. Halo. Tepang deui sareng Abdi Leni. Abdi Iis. Arurang di dieu nuju ngantosan tuang. Jadi Sabari ngantosan di upload. arurang di dieu nuju cicing, nuju istirahat sakedap. Arurang sareng anu ngupload deui. Ayeuna arurang nuju istirahat bade tuang heula. Di mana ayeuna teh? Di rumah makan. Sabari ngantosan tuang hiji-hiji arurang kulilingan di daerah ieu sareng Milarian tempat anu enakeun. ngupload. Hai. Hai, Tepang deui sareng arurang. ayeuna Arurang menuju di tebing Reksi. Tiasa ninggal kawasanana. Tuh. Ke tempat-tempat berhenti foto-foto.
Pangri sareng arurang. Ayeuna arurang aya di mana? Di Kelompok Putri. Ayeuna urang bade naik Menelusuri Telaga Putri dan banyak kembaran-kembaran Leni. telusuri terus kegiatan arurang selama di dieu. Dan Tepang deui sareng arurang ayeuna bade menelusuri dieu. Nis bade kemana arurang? Perapinya naik jeep. Kunjungan kursan Kamis. Pasti bakal rame. Ayo. Telusuri terus arurang sama kegiatan di dia. Dadah. Tapi itu lava yang lewat ikan bidon. Oh iya. Kalau asapnya kurang lebih sampai 8 kilo. Kurang lebih 8 kilo. ayeuna arurang menuju aya di kawasan Atas perhatian kami ucapkan Kumargi terima kasih. ka candina teh janten disabab ieu candina kabujang tutup ya atos tabu 5 janten urang teh kedah habis deui jadi sebelum habis jalan-jalan heula di pasar. jadi entos jalan-jalan diteraskeun ka rumah makan dilajengkeun ku dangdutan kumargi ka Candi Borobuduran teh janten nya kumargi ieu entos sore teuing entos jam 5 jadi arurang teh janten ka Candi Borobuduran dilajengkeun ku jalan-jalan anak tantos di jalan-jalan ieu arurang teh bade dilanjangkeun ku dangdutan di rumah makan Yunani antosannya